Kiai teh adalah kitabna masyarakat. Terus bikin ngajarikeun kawaspadaan ka urang. Kiai ustad ulah sampaikan salah. Lamun kiai ustad salah melangkah, pasti bakal diturunkan ke masyarakat. Cukup masyarakat kiai tak pak ustad bisa nonton jambut menang. Makanya dia bikin para kiai, bikin para ustad benar-benar dina setiap langkah-langkah orang kudu benar-benar hati-hati. Sebab setidaknya tadi teh kata kiai karena minimalnya jadi niat selebritis kecil-kecilan selalu dipandang ke masyarakat, selalu dicontoh ke masyarakat. Maka ulah sampai ke kiai-kiai nya ayo aja lamun kiai pijawe kabagusan mah geus biasa. Moal kudu jadi buah bibir di masyarakat. Tapi lamun kiai pijawe kasalahan rame masyarakat. Para bapak jamaah sadayana, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Beribadah secara pribadi biasa bersilaturahmi, biasa bertepung, bermusafahah, bermuajahah dengan sadayana para jamaah hormat. Perihal masalah hormat ieu lain asing bagi disimkuring tos di kampung pun muping aya hormat di gunung bener. Bahkan bisa jadi 5 tahun 10 tahun ka depan muping diberi harus muping bahwa aya pangaosan hormat di gunung bener anu sangat luar biasa. Ternyata diperkenankeun Allah tiasa silaturahmi aya. Sabab wasilahna pahasan ieu kalanya. Jadi kudu aya nu lanteu kudu hadir kapasir salam. Jadi kulantaran geus dipesan di request selalu mun hadir ke dieu cenah mari mere berkat selalu mere rajab. Akhirna teh rada maksakeun mah gitu jalaran keran sehat di gerogi kene keur ngeputan we Pak hadir moal nya. Aduh, dia mulia biasa zaman lain ada masalah ulah lebay-lebay kita penyakit lainnya. Guting-guting penyakit eta wae gitu. Pangulana bapana korupsi Covid. Ayeuna kamari aya anakna cenah aya delta. Ayeuna ilungna ayeuna. Omikron. Baiklah. Kayak insuna geura banyak. Sekali heukeun ieu urangnya. Saya berkah sabab wasilah pahasan beribadah setiasa bersilaturahmi ka dieu anu sangat luar biasa patut diapresiasi sehingga dengan jalaran pangaosan hormat anu sangat luar biasa ieu setidaknya bisa menyatukan visi sareng misi biasa menyatukan kebersamaan wabil khusus di antara para kiai para ustaz sadaya. Ai masyarakat mah geus pasti bakal nuturkeun. Lamun kiai-kiai na akur masyarakat pasti akur. Tapi lamun kiai-kiai geus bertolak belakang masyarakat ieu. Cek masyarakat nuturkeun ieu salah, nuturkeun ieu salah. Maka eueuh jadi simkuring kiai-kiai jeung ustad-ustad urang sepakat we searah sejalan, senada seirama. Naon maksudna? Sebab urang tujuanana adalah pikeun mempersatukeun umat. Ulah sampaikan ngabinungkeun masyarakat sebab masyarakat mah santeuna oge ai para kiai-kiai mah secara tidak langsung ngajadikeun contoh ngajadikeun figur bagi masyarakat. Pribados pernah ngarios pernah amanat di antara wisna nyaeta di salah satu guru anu sangat luar biasa nyaeta almarhum almarhumlah Bapak Ki Haji Soleh Mbah Soleh Parung Muncang yang Abah Soleh yang Muncang eta pribados pernah ngobrol sareng anjeunna di antara salah satu pesan anu pribados sangat-sangat dijadikan patokan bahasana kieu ari kiai mah patokan hirupna aturan hirupna adalah kitab. Berarti kiai makana kitab kan karena dalil. Ai kiai mah patokan hirupna arah hirupna adalah kitab. Dalil-dalilna. Ai masyarakat mah anu awam teu boga kitab. Teu boga dalil.
maka menjadi patokan anak adalah kiai. Maka bahasa cek almarhum disebutkeun kiai teh adalah kitabna masyarakat. Kiai teh adalah kitabna masyarakat. Maka kula telah merenung kana bahasa eta memang benar. Sekaligus bikin ngajarikeun kawaspadaan ka urang. Kiai ustaz ulah sampaikan salah. Lamun kiai ustaz salah melangkah, pasti bakal diturut ke masyarakat. Cukup masyarakat ya eta Pak Ustaz bisa nonton dangdut meunang. Itu aja geus bodoh mah, pasti kan dia dalam. Pak Ustaz lebih nonton dangdut kabar tidak bukan nonton we. Tah ieu makana dia pikeun para kiai, pikeun para ustaz bener-bener dina setiap langkah-langkah urang kudu bener-bener hati-hati. Setidaknya tadi teh kata kiai karena minimalnya jadi niat masalah berintis kecil-kecilan selalu dipandang ke masyarakat, selalu dicontoh ke masyarakat. Maka ulah sampai ke kiai-kiai nya ayo aja lamun kiai dijawe kabagusan mah geus biasa. Moal kudu jadi buah bibir di masyarakat. Tapi lamun kiai dijawe kasalahan rame masyarakat. Ayo pikir salah satuna sangat luar biasa. Dan pribadi salah satu hal anu sangat luar biasa bangwasan hormat anu samoreun setidaknya bikin mempersatukan visi-misi, bikin mempersatukan para ustaz, para kiai sok sanajan bari jarak jauh antara desa Gunung Buda jeung Gunung Buda 2 tapi dengan ayana hormat. Jadi seakan-akan urang ngarasakeun disatukeun dengan hormat. Teu aya istilah bahasa urang perbedaan aing lebih pinter atau siapa lebih bodoh lebih geus sakitu. Sebab misi-misi urang tujuanna adalah kumaha carana mempersatukan umat, mempersatukan masyarakat, malah mandar masyarakat tersebut yakin dina hirup jeung kahirupanna aya contoheun aya bawaeun keur dina kahirupan masing-masing.